Aing penasaran kasih agak si Kokom beneran tuh si bobogohan. Woi mener, kerenaan siang ngahuleng siga manuk piit. Sekarang teh manuk maninin. Eta iya ngahuleng be doang piit katincak. Kugu aing kenangan si Kokom si Agay. Kunam gitu di teangan jangis kalolot. Penasaran be aing mah kabudak doangna bebenean. Mun bener jadian kumaha eta mantak dordal gelap. Kumaha orang selidiki. Atuh hayu. Di mana kari budak? Aing ge teu nyaho. Aing surang tangan. Ka mana jing? Ke kandang umbe bae. Da kalian be ka kandang maung sugan urang dicaklok maung. Sabae aing macan kawin. Kawin be maungna ku sia. Terus lah orang tangan budak. Ayo. Tom, ini yuk. Kemana? Biasa, pokoknya nama istimewa ke tempat nama. Paling di tengah sawah. Di atasnya nyaho. Oh, tempat lain itu murada mireungeut. Dua sok sohoron. Mau ya be. Sugan balik nama Pak Wang. Hayu ge. Tom. Siapa yang masih nariun? Gelisah mah teh. Herang deui dong leunyai. Kalian be kadal tanggung lenyai mah. Maksud aing, sia gelis doang bidadari anu ragak si langit. Atuh petot ragak di langit mah. Teuing lah, wetot ge. Bagi aing mah sia anu sampurna. Sekalian be lisong tanggung sampurna mah. Atuh bengek aing lisong mah. Dicekna ge segede batang kelapa. Segede kumaha coba. Segede kieu ye. Kuna manuk hulu botak segede kitu mah. Nyaho kitu kana manuk huluna botak. Nyaho lah. Di mana tempatna? Jero kolor ngagantung biasa nama. Ya jorok sia. Geus aing dek nanya bae ka sia. Tamna jadi reungit, sia jadi naonna? Obat nyamuk lah. Semodar aing sia mah diberi obat nyamuk mah. Daripada digegel reungit na gondrong. Geus lah, aing kadege boga omongan jeung sia. Ngomong naon gitu. Aing hang doang batur. Kumaha jing doang batur. Doang batur teh. Doang batur kumaha jing aing mah teu ngarti. Kira aku sia teu ngarti. Coba nyen huruf A sampai C. I love you. Ya, romantis nah, lakuna aing kebo ditembak make jarami. Nyaho kitu sia kana kebo. Nyaho lah. Kumaha suarana? Oe. Sia eta kebo aing nyuara. Si anak nembak aing apa anak ngaledek? Nembak lah. Ya. Buktina. Kumaha diterima teu? Kumahanya? Teu diterima aing bogoh ka sia. Diterima musibah. Laju kumaha aing diterima teu ku sia? Oh, diterima. Laju urang kuari jadian. Ya iyalah, masa ya iya dong. Aye, utak, dakutak, dul. Ya itu si Agay jeung si Kokom. Geus hayu urang samperkeun bae. Agay kenal sih gogoyangan doang edana anyar. Hei, sia deui. Dasar botol kecap belenek aing banget sia. Sia keran di dieu jeung si Agay kitu. Ulin be jak kesel di imah. Sama bobogohan meureun si Agay. Teu bobogohan mah ngejadian doang. Sarua bebas kok bobogan jeung jadian. Oh gitu. Karepo seria.
Puyuhan bae daek si Agai ganteng teu pugudong cumplung kalapa. Lumayan be jeung ngumbah piring. Emangna aing sabut kalapa pakai ngumbah piring segala. Oh bener kom cocok karak mah. Sia nyamper bae dong botol kecap katincak. Karena ge PJ jadian mah. Kek ku yang diajak. Ka kandang maung sugan di dahar saria. Bung aing si Abe. Geus lah hayu urang balik. Oh bener di dia dong etem. Ayo balik. Oh geus segera maraburkan itu saria ngegah wae keur bercinta bae. Hus 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 hus. Yang kom. Balik yuk, geus burit bisi di tangan emak. Lain ti tadi jingnya aratul di tengah sawah dang nundek nandur. Geus lah ayo balik. Ayo.